Yuk. Yuk. Menang. Duh, sial-sial teuing eta sepadat aing make senderan bae ku si Rojul. Aturan aing eta posisi didinya lah. Karena amat yuk, keluaran budak. Sia, Mendri. Suwit. Yuk. Yuk. Menang deui. Duh, kumaha nya ieu nya? Abang deket ka si Padet. Ih, kudu jadi amat aing akar kelapa. Tapi yang lebaran mangeuna ieu akar kelapa. Ya jampe geus ya kasih padet. Teu nyampe keneh bae. Mana ieu sirepan jeung simbang? Ai diinget-inget mah, enak amat aing kasih pohang. Sosok drama Korea. Wawanian mau si Jejes naik sepeda. Sialan tuh budak. Duh, padet jeung si aing doang lah. Nah, hujan aja udah laut aja. Adi dek padet. Yes. Nona. Adilan ge. Dot, kunaon ca cicing be keduang kotok kena titelo. Geus diuk lah diuk. Aing ngobrol jeung sia. Ih, nahan. Hai, lady sia. Aing kunaon jadi nu edan yeuh main sorangan. Dek ngobrol naon sia Dot jeung aing. Pan. Naon? Pan sia deket lain jeung Teh Jejes lain. Coba salamkeun aing. Hate aing ajur ke kamar ku si Pohang. Pelak ban. Serius aing mah pan. Hanana. Sia mah teu ngartikeun kondisi hate aing. Sia nu tuluy ngarti. Teu ngarti naon pan? Mun sia hayang deket ke si Jejes, kudu mere jatah heulan ke aing, Cipaang ge mere ka aing. Nu bener sia. Bener jasa aing mah Dot. Aing ngan balik lah daripada kedong nu edan di dieu lah. Aya naon ngagorokeun? Diuk. Diuk ya. Diuk. Nah, ke mana, Jess? Da ka hareup neangan si Embang jeung si Repan. Ih, belum amat si Jess. Kunaon ngalamun ngajak ngobrol longko. Di pohoan kedeung. Ka hipnotis. Kuneng, mungkin tuh jeung adem dong keramik musola. Bisa bae a. Tak kusadari begitu cepat kau buatku jadi terpikat. Canda tawamu, perhatianmu, jujur aku nyaman denganmu.
Teh na ya teh. Aya di imah. Oh geus amun ke balik ke salamkeun nya. Oh, enggak disalamkan. Oh, ulah sampai poho. Orangnya mana aja tuh, jalan yuk. Emang rek naon nanyakeun teteh? Henteu, engke malam minggu urang rek ulin ka dinya. Geus tenang mau martabak ieu. Benernya mau martabak. Oh, beneran. Geus bejakeun tanggon mah di imah nya. Oh, enggak dibejakan. Oh, ulah sampai poho. Sip. Tapi sipna. Nih, buat darurat Ima. Kudu laporan ke pusat Ima. Woi, Bang. Benar. Bisa dia. Sabrang, nah. Woi, Bang, saya naonan kamari mau si Jejes. Dan gitu Dot, pan aing kemarin terpedahan. Laju nulis si Jejes aing lempang. Diajak koin naik sepeda daripada lempang baik, besingnya capean doang. Loh, Pohang, sia bisa bae alasana. Ji, enggeus cicing, sia mah ulah ikut campur, tilok ngarti cek aing mah. Enggeus, Bang, engke mah amun nempo si Jejes ulah main bawa bae. Dasarna emang siapa Pohang, kelok ngerti. Ya, di depan ya. Oke, endah dulu nah. Itu mah ganteng enggak ganggu bae eta tukang juput. Cak main ke Dot, selama jalur kuning belum melengkung, masih bisa kita tikung. Oh, jadi segitu kaing. Kitu kumaha? Ges dat lala ributan bae. Si itu kerbabogan dempang. Hoi, aing di dieu yo. Buta jelema jeung siapa? Bener aing mah Dot. Wah Dot, si Romeng kudu diwara Dot. Oh, ngalunjak ke budak. Ayolah, campurkan ada budak. Emang bener malam minggu udah mau martabak. Oh, bener Jess. Jadi saya ngerasa naon martabakna. Keju, saya ngerasa coklat, mocha, green tea, rasa naon be dibelikeun ku ama. Asal tangguan be malam minggu. Ah, Jess mah kayak rasa yang pernah ada. Bisa be, Jess mah hari ngomong. Udah, tiba-tiba yang berdekat. Yuk. Woi, ke dieu. Mana, Bang? Oh, itu tuh. Wah. Kita beres kalah kah masalah ibu budak nabrak gimana pasti. Mana, Bang? Bang bae sia mah. Tadi mah di dia. Nyaok, pegawainya bohong be. Ayo jangan nih. Jangan itu.
Woi, Naon sia Pohang? maksudnya naon con dek nusuk dari belakang. Udiwara iya mah udiwara. Ngomong, naon maksudnya? Wah, siap waing. Dari inget. Chan kenaon Chan? Chan si anjing. Chan bangun Chan bangun. Gara-gara sia. Sia. Mohon sia. Iya. Gara-gara Sararia anjing. Mana Sararia saha aing ngelarang-larang aing ulin jeung si Icon. Emang si Icon boga salah naon ke Sararia. Sampai si Icon kos kieu. Mana nya si Jejes? Enong ke belakang rame. Hang, bener sih, Con? Kadang-kadang atuh keur pingsan lah, dia lagi aku sia. Kunaon gara-gara naon? Ah, eta kunaon sih, Con? Ih, mohon nurun. Ayo balik, ayo, balik. Bahagia bila ku berdua denganmu. Kau buat hatiku ceria. Seakan semuanya tak akan terjadi. Cinta berakhir karena cemburu. Aku cinta kamu sepenuh hati. Hanya kamu yang aku cinta. Aku sayang kamu setulus hati. Mengapa kau sakiti aku? Maafkan bila ku tak mengerti kamu. Inilah aku adanya. Aku pun berharap abadinya cinta. Namun kita harus berpisah.